Bismillahirrahmanirrahim. Lebet kana bab salajengna nya bab kahiji. Kemarin nembe muqaddimah, ayeuna lebet kana bab al-awwal. Al-babul awwalu ari bab anu awal fi fadlil ilmi eta tetep dina netelakeun kautamaanana ilmu wal ulama'i sareng kautamaan ulama wa fadli ta'limihi sareng dina netelakeun kaunggulanana ngaji ngawurukeunana taklim mah gitu nya, allama yu'allimu ta'liman, ngawurukeun atawa ngajarkeunana eta ilmu, wa ta'allumihi sareng dina netelakeun kaunggulan ngajina eta ilmu, belajarna eta ilmu gitu. Nah, jadi dalam bab awal ini akan membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama, keutamaan mengajarkan ilmu, keutamaan belajar suatu ilmu gitu. Qala ngadawuh saha Allahu Gusti Allah ta'ala barinya tangah jalhur Allah, yarfa' tah bakal ngangkatkeun saha Allahu Gusti Allah alladzina ka aranu jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladzina mingkum ti aranjeun kabeh, walladzina sareng ka aranu jalma-jalma utu anu dipaparinan ieu ladzina al ilma kana ilmu. Ngangkat darajatin kana pirang-pirang darajat gitu. Ae wa yarfa tegas nama bakal ngangkat Gusti Allah al ulama ka pirang-pirang jami anu ngartos mingkum ti aranjeun kabeh darajatin kana pirang-pirang darajat. Bima ku sabab perkara jama'u anu ngumpulkeun ieu para ulama minal ilmi tina ilmu wal amali sareng tina amal. Qala ngadawuh saha Ibnu Abbasin Imam Ibnu Abbas darajatul ulama'i kana lapad darajatul ulama'i. Darajatul ulama'i ari pirang-pirang darajatna ulama fauqal mu'minina eta tetep disaluhureun pirang-pirang jalma mukmin bisa mi'ati darajatin kalawan ku 700 darajat gitu. Ma ari perkara darajat anu tetep ieu mate baina darajataini di antarana dua darajat khamsumiati amin eta teh 500 tahun. Nah, jadi Allah berfirman yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah gitu. Allah berfirman, Allah akan mengangkatkan orang-orang yang beriman dari jajaran kalian dan akan mengangkatkan derajat orang-orang yang diberi ilmu begitu. Nah, maka dijelaskan di sini wa yarfa al ulama minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amal. Allah mengangkat derajat ulama dari pada kalian semua. Sebab apa? Bima jama'u minal ilmi wal amal. Karena para ulama dapat mengumpulkan, mengkolaborasikan begitu antara ilmu dan amal itu. Jadi tidak hanya ilmunya saja tapi dengan amalnya. Nah, dalam pengertian berarti Allah mengangkat derajat ulama itu ketika ulamanya itu ulamaul amilin. Karena ulama itu ada ulamaul amilin yang mengamalkan ilmunya, ada yang ghairu amilin yang tidak mengamalkan ilmunya begitu. Nah, Imam Ibnu Abbas mensyarahi gitu ayat tersebut. Qala Ibnu Abbas derajat antara derajat ulama, perbedaan derajat ulama dengan orang-orang mukmin biasa begitu, itu perbedaannya adalah 700 derajat. Nah, 700 derajat perbedaannya. Nah, ma baina darajata ini khamsumiati amin, yang mana jarak ataupun perbedaan antara tiap-tiap derajatnya itu adalah 500 tahun gitu.
lanjut halaman 10. Waqala sareng ngadawuh saha Allah Gusti Allah taala barinya tangah hajaluhur Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, kana ayat eta. Syahida nyaksi saha Allah Gusti Allah annahu kana yen saesuna kalakuan jeung tingkah, la ilaha eta teh di pangeran anu wajib diibadahan illa huwa angin Gusti Allah, wa malaikatu wajeng nyaksi saha malaikatu pirang-pirang malaikat, wa ulul ilmi sarang jalmi anu ngagaduhan ilmu. Al ayata kudu neruskeun anjeun kana eta ayat. Pabadaa atuh ngamimitian saha Allah Gusti Allah taala barinya tangah jalur Allah binapsihi ku dirina Allah, wasanna sareng ngadua kalian Gusti Allah maksudna dina eta ayat gitu nya, bimalaikatihi ku malaikatna Allah, wasallasa sareng ngatilu kalian Gusti Allah nyaksina gitu maksudna mah, bi ahli ilmi ku ahli ilmu, wanahika gitu kan. Naon nyukupkeun ka anjeun gitu, bihadza ku ieu teh syarafan kana kamuliaan, wa fadlan sareng kana naon kautamaan atawa kaunggulan, wa jalalatan sareng kana kaagungan, wa nublan sareng kana naon kacerdasan atawa kana nya biasa oge nublan teh di artiannya kamuliaan atawa nya kacerdasan gitu. Nah, jadi dalam ayat ini Allah berfirman, syahidallahu annahu al-ayah, Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dia gitu, selain Allah. Allah menyaksi gitu kan, bersaksi, Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dia, dan yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dia itu malaikat dan ahli ilmu. Nah, pada ayat ini Allah pertama bersaksi dengan ketuhanannya, dengan dirinya, dengan zatnya gitu kan. Kemudian yang kedua kalinya, yang kedua gitu disaksi oleh para malaikat, dan yang ketiganya disaksi oleh ahli ilmu. Nah, gitu. Maka di sini cukup bagimu gitu. Jadi lebih jelas lah begitu bahwa ahli ilmu itu gitu kan disimpan atau ditempatkan oleh Allah di tempat yang ketiga begitu. Maka jelas gitu bahwa ahli ilmu itu memiliki kemuliaan, keunggulan, keagungan, dan kemuliaan gitu ya, atau kecerdasan gitu. Nah, terus waqala sareng ngadawuh waqala sareng ngadawuh saha Allahu Gusti Allah taala barinya tangah jalur Allah, innama yakhsha kana lapar innama yakhsha pastina sieun Allah ka Gusti Allah min ibadihi ti pirang-pirang hambaan Allah saha ulama pirang-pirang ulama. Nah, gitu. Allah juga berfirman bahwa hamba-hambanya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama gitu. Nah, lalu waqala sareng ngadawuh Allah Gusti Allah taala bernyata ngajur Allah, innalladzina kana lapar innalladzina saestuna aranu jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladzina wa amilu sareng migawe itu ladzina as-solihati kana pirang-pirang padamelan anu soleh, ulaika itu eta ari itu ladzina amanu wa amilus solihat, hum eta ari itu ulaik teh khairul bariyati eta teh anu pang alus-alusna makhluk gitu. Nah, Allah berfirman bahwa sesungguhnya
orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu mereka adalah sebaik-baiknya makhluk begitu kan. Ila qaulihi ta'ala sampai ila qaulihi ta'ala nepikeun ka dawuhan Gusti Allah taala dzalika liman khasyya rabbah nyaeta ayat dzalika liman khasyya rabbah innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin gitu kan. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar. Itu kan tanya eta mah dina Al-Qur'an aya. Terus faktabat atuh nunjukeun atau ngudukeun nya nunjukeun lah gitu. Non al ayatani ieu dua ayat annal ulama akan yen saestuna pirang-pirang ulama hum eta ari tu ulama teh alladzina eta aranu jalma-jalma yakhshauna anu sieun itu ladzina Allah ka Gusti Allah taala bari nya tangah jalur Allah. Walladzina sareng ari aranu jalma-jalma yakhshauna anu sieun ieu ladzina Allah ka Gusti Allah taala bari nya tangah jalur Allah. Hum eta ari itu ladzina teh khairul bariyati eta pang sae-saena makhluk gitu. Payun tiju atu ngana tijah gitu. Naon annal ulama yen saestuna pirang-pirang ulama teh hum eta ari itu ulama teh khairul bariyati eta pang sae-saena makhluk. Nah, gitu kan. Nah, dari dua ayat tersebut gitu kan menunjukkan bahwa ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah begitu kan. Dan orang-orang yang takut kepada Allah itu merupakan orang adalah sebaik-baiknya makhluk gitu. Maka membuahkan natijah, membuahkan suatu kesimpulan begitu bahwa ulama adalah sebaik-baiknya makhluk begitu. Waqala sareng ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Karena dawuhan mayyuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Manari sahaning jalma yurid eta ngersakeun sa Allah Gusti Allah bihi ka itu si man khairan kana kaalusan yufaqih tah bakal ngajadikeun ahli fikih atawa ngartikeun Gusti Allahu ka itu si man fid dini dina masalah agama gitu. Nah, saur Gusti Rasul, saur Kanjeng Rasul kata Rasulullah, siapa yang Allah harapkan kebaikan kepada orang tersebut maka Allah akan memandaikan atau menjadikan dia paham gitu dalam masalah agama gitu. Lalu waqala sareng ngadau kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama kana lapad al ulama wari pirang-pirang ulama teh warasatul anbiya eta teh pirang-pirang pewarisna para nabi. Wa hasbuka sareng nyukupkeun ka anjeun bihadhihi darajati ku ieu darajah itu. Majdan gitu. Majdan kana keagungan wa fakhron sareng kana kamuliaan gitu. Wa jeung nyukupkeun ka anjeun bihadhihi rutbati ku ieu darajat atawa ku ieu naon
ku ieu martabat gitu. Syarofan, nah syarofan karena ya kamuliaan gitu. Wa dzikron sareng kana sebutan gitu. Penyebutanana gitu. Wa idzan jeung dina mangsaning kitu kana buktos kalakuan sareng tingkah larut bata teu aya martabat eta aya fauqon nubuwati disaluhureun disaluhureun kanabian. Pala syarafa atun teu aya kamuliaan eta aya fauqa syarafil warathati disaluhureun kamuliaan atawa nya kamuliaanana kawarisan gitu. Litil karut bati pikeun itu martabat, pikeun itu derajat gitu. Nah, Rasulullah SAW berkata al ulama warasatul anbiya gitu kan. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi gitu. Maka gitu kan cukup bagimu dengan derajat ini gitu untuk mendapatkan derajat yang agung gitu, yang mulia gitu kan. Dan dengan martabat ini kamu bisa kamu mendapatkan kemuliaan dan sebutan gitu. Nah, dan ketika wa idza kana larut bata fawqa nubuwati fala syarafa fawqa syarafatil warathati tilka rutbah. Wa idza kana teh jadi meureun jiga nama jeung di mana-mana meureun teh jadi idzana teh. Wa idza kana jeung di mana-mana bukti meureun kitu eta teh. Nah, jadi dan ketika tidak ada derajat di atas derajat Nabi, maka tiada kemuliaan di atas kemuliaan mewarisi derajat tersebut begitu. Nah, kemudian wa ghayatul ilmi sareng ari tujuan gitu, tujuan akhirna ilmu gitu. Al amalu eta teh ngamalkeun yang ari antek-antekna ilmu teh al amalu eta teh ngamalkeun bihi kana itu ilmu gitu. Liannahu lantaran saestuna itu amal teh samrotuhu eta teh buahna ilmu. Wa faidatul ilmi jeung faedah umur, kagunaan umur teh keur amal gitu kan. Wazada sareng wazadul akhirati sareng bekal akhirat gitu. Faman atu ari saning jalma dzafaro eta ngamenangkeun ieu si man bihi kana ilmu saadatah bagja atau bahagia itu si man gitu. Paman ari saning jalma fata eta lepot ieu si man hukana eta ilmu khosaro tah rugi itu si man. Wa idza walamma dzakaro jeung dina mangsaning walamma dzukira jeung dina mangsaning dicaritakeun gitu indahu disandingan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saharojulani dua lalaki gitu. Ahaduhuma anu ari salah sahijina itu rajulani teh abidun eta teh tukang beribadah wal akharu sareng ari anu hiji teh alimun eta teh jalma ngarti. Qala tah ngadawuh gitu Kanjeng Rasul
fadlul alimi alal abidi kana lapad fadlul alimi alal abidi. Fadlul alimi ari kaunggulanana jalma anu ngarti alal abidi ngelehkeun ka tukang ahli ibadah gitu. Ka fadli eta tetep sapertikeun kaunggulanana kami ala adnakum ka naon ka panghandap-handapna ti aranjeun kabeh gitu. Itunya. Nah, kemudian tujuan dari ilmu adalah untuk mengamalkannya gitu kan. Karena amal itu merupakan buahnya ilmu gitu dan kegunaan umur gitu. Kegunaan umur itu jadi kegunaan umur itu kan untuk beramal gitu kan. Dan merupakan bekal untuk akhirat gitu. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu, maka dia akan bahagia gitu. Dan barang siapa yang fatahu gitu. Fatahu itu jadi kehilangan ilmu, tidak bisa mendapatkannya gitu maksudnya. Maka dia adalah orang yang rugi gitu kan. Nah, ketika di sisi Nabi gitu, disebutkan ada dua orang, dua laki-laki gitu. Yang satu adalah seorang ahli ibadah dan yang satunya seorang ahli ilmu. Maka Nabi berkata, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum gitu kan. Keutamaan seseorang yang alim atas seseorang hamba yang ahli ibadah gitu tapi tidak berilmu gitu, seperti keutamaan beliau, keutamaan Nabi gitu kan terhadap orang yang paling rendah di antara kalian gitu. Waqala sareng ngadawuh kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka torikon kana ucapan man salaka torikon, man ari sahaning jalma salaka eta nyucruk ieu si man torikon kana jalan, yatlubu anu nyuprih ieu si man fihi dina eta torik ilman kana ilmu, salaka tah ngagampilkeun tawa nyucrukeun sa Allah Gusti Allah bihi kaya si man torikon kana jalan min turukil jannati tina pirang-pirang jalan ka surga. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang menapaki jalan gitu kan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Nah, kemudian waqala sareng ngadawuh kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi kana lapan talabul ilmi ari nyuprih ilmu teh paridotun eta teh anu banget dipardukeun ala kuli muslimin ka sakabeh jalma muslim lalaki wa muslimatin sareng muslim awewe. Wa talibul ilmi sareng ari jalma anu nyuprih ilmu yastagfiru eta pangmentakeun hampura lahu ka itu talibul ilmi naon kullu syai'in saban-saban perkara hatal huti samalah lauk fil bahri di laut gitu. Nah, kata Rasulullah juga, Rasulullah berkata mencari ilmu adalah kewajiban bagi seluruh orang muslim, baik muslim laki-laki ataupun perempuan. Nah, dan pencari ilmu itu dimintakan ampunan oleh setiap sesuatu gitu, sampai ikan di lautan pun gitu kan akan memintakan magfirah, memintakan ampunan bagi ahli ilmu tersebut. Nah, kemudian waqala sareng ngadawuh kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ari kana lapad man ari sahaning jalma goda eta indit isuk-isuk isi man li talabil ilmi pikeun nyupri ilmu, salat tah pangnyuhungkeun istighfar, pangnyuhungkeun magfirah gitu, pangnyuhungkeun panghampura alaihi
kaeta si man saha malaikatu pirang-pirang malaikat waburika sareng diberkahkeun sahalahu itu si man fi ma'isyatihi dina kahirupanana ieu si man gitu. Rasulullah bersabda atau berkata, barang siapa yang berangkat pagi-pagi untuk mencari ilmu, maka malaikat akan memintakan rahmat, memintakan istighfar gitu kan, bagi orang tersebut gitu, dan orang tersebut akan diberkahi dalam kehidupannya. Lalu waqala sareng ngadau kanjeng Rasulullah SAW man kana lapad man ari saning jalma goda eta indit isuk-isuk ieu si man ila masjid ka masjid la yuridu bari henteu ngamaksud ieu si man illa ayata alama angin ngaji ieu si man khairon kana hiji kaalusan au yu'allimu atawa ngajarkeun ieu si man hukana eta khair kana tah bukti lahu kana tah bukti itu gitunya itu indit isuk-isuk lahu pikeun itu si man ka ajri hajin tetap seperti ganjaranana haji tamin anu sampurna. Nah Rasulullah berkata barang siapa yang berangkat pagi-pagi ke suatu masjid yang mana dia tidak menginginkan dari berangkat pagi-pagi tersebut kecuali hanya untuk belajar ataupun untuk mengajarkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala haji yang sempurna gitu kan. Nah terus waqala sareng ngadau kanjeng Rasulullah SAW al-alimu kana lapad al-alimu ari jalmi anu ngarti anu paham kana ilmu gitu wa muta'allimu sareng jalma anu belajar ka hadhihi eta tetep sapertikeun ieu min hadhihi tina ieu gitu. Wa jama'a sareng ngumpulkeun kanjeng Nabi bainal musabbahati mana gitunya wa jama'a sareng ngumpulkeun kanjeng Nabi bainal musabbahati di antarana curug gitu walati sareng anu ramo anu tetep tali nyandingan ieu latih hakana itu musabbahah syarikani ari itu alim jeung muta'alim teh syarikani eta teh anu rurumbungan dua nu babarengan dua gitu pil ajri dina kaalusan dina ganjaran gitu wala khaira sareng teu aya kaalusan eta aya pisairina sidi sakakarina pirang-pirang jalma ba'du dina sabadana itu alim jeung muta'alim. Nah Rasulullah bersabda orang yang berilmu, orang yang alim dan orang yang belajar itu seperti ini. Nah, maksudnya beliau mengumpulkan antara jari telunjuk dan jari sampingnya, jari tengah gitu kan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya syarikani fil ajri gitu kan. Jadi antara orang yang belajar dan orang yang mengerti, orang yang berilmu dan orang yang belajar itu seperti seperti jari telunjuk gitu kan dengan jari tengah. Nah, maksudnya jadi saling berbarengan begitu, bersuku gitu kan dalam kebaikan. Nah, kemudian tidak ada kebaikan gitu kan di seluruh manusia setelah itu gitu. Nah terus waqala sareng ngadauh kanjeng Rasulullah SAW ugdu kana lapad ugdu kudu jadi anjeun aliman kana jadi jalma anu alim au muta'aliman atawa kana jadi jalma anu belajar gitu au mustami'an atawa kana jadi jalma anu ngadengikeun au muhibban atawa kana jadi
jalma anu mikaresep gitu. Lidzalika ka itu anu kabeh, ka itu alim, muta'alim, au mustami'an gitu. Nah, kata Rasulullah, jadilah gitu, kamu orang yang alim, ataupun orang yang belajar, ataupun orang yang mendengar, ataupun orang yang mencintai semua itu gitu kan. Nah, kemudian lanjut. Wala takun sareng ulah jadi anjeun al khomisa eta anu kalima gitu, patahlika atuh ruksak anjeun. Nah, kata Rasulullah, janganlah kamu menjadi yang kelima. Nah, maksudnya jangan jadi yang kelima dari tadi gitu kan, dari orang yang alim yang berilmu, orang yang belajar, orang yang mendengar, atau orang yang mencintai yang ketiganya itu gitu. Jangan jadi yang kelimanya. Kenapa? Patahlika, karena kamu akan binasa, akan ruksak gitu. Nah, kemudian waqala sareng ada ukanya Rasulullah SAW, ta'alamu kana lapad ta'alamu kudu ngaji aranjeun kabeh, al ilma kana ilmu, wa alimu sareng kudu ngajarkeun aranjeun kabeh hu kana itu ilmu annasa ka jalma-jalma gitu. Nah, kata Rasulullah, belajarlah ilmu dan ajarkanlah ilmu tersebut kepada seluruh manusia gitu kan. Nah, waqala sareng ngadau kanya Rasulullah SAW, idza ra'aitum kana lapan idza ra'aitum di mana-mana ningali anjeun riyadul jannati kana patamanan surga, farta'u lah gitu, maka kudu manen aranjeun kabeh gitu. Pakila teras ditaroskeun naon ya Rasulullah, apa ya Rasulullah, ya Rasulullah he utusan Allah, wama jeung eta naon riyadul jannati ari pirang-pirang patamanan surga. Nah gitu. Qala ngadau kanya Rasul, hilakul zikri, kana apa hilakul zikri gitu. Ari itu patamanan surga teh hilakul zikri, eta teh majelis-majelis zikir gitu. Qala ngadau saat ataun Imam Atha, hiya kana apa hiya ari itu hilakul zikri teh majalisul halali wal harami, eta teh pirang-pirang majelis halal haram gitu, anu ngabahas maksudna mah haram halal haram gitu. Kayak patashtari bari kumaha meuli anjeun gitu. Wa kaifa tusalli jeung kumaha salat anjeun, wa kaifa tuzakki jeung kumaha zakat anjeun gitu. Wa kaifa tahujju sareng kumaha haji anjeun, wa kaifa tankihu tankahu jeung kumaha nikah anjeun, wa kaifa tutalliku sareng kumaha nolak anjeun gitu. Kaifa bari kumaha gitu. Kaifa bari kumaha tasari meuli anjeun, wa kaifa jeung bari kumaha tusolli salat anjeun, wa kaifa jeung bari kumaha tuzaki zakat anjeun, wa kaifa jeung bari kumaha tahujju haji anjeun, wa kaifa jeung bari kumaha tankahu nikah anjeun gitu. Wa kaifa jeung kumaha bari kumaha tutoliku nolak anjeun gitu. Tolak ka istri maksudna kumaha cara nolak teh gitu. Wa ma jeung perkara asbah anu nyarupaan ieu ma zalika kana itu anu kabeh. Nah, Rasulullah bersabda, jika kalian melihat pertamanan surga maka panenlah gitu. Nah, ditanyakan, Rasulullah ditanya gitu kan, apa pertamanan surga itu? Beliau menjawab, pertamanan surga itu yaitu majelis-majelis zikir. Nah, Imam Atha berkata, majelis zikir itu atau pertamanan surga itu atau hilakul zikri itu yaitu
majelis halal haram gitu kan. Majelis yang membahas tentang halal haram gitu kan. Bagaimana kamu membeli, bagaimana kamu sholat, bagaimana kamu berzakat, bagaimana kamu haji gitu, bagaimana kamu menikah, bagaimana kamu mentalak seorang istri gitu kan, dan yang lainnya gitulah, yang serupanya gitu. Nah kemudian waqala sareng ngadau kanya Rasulullah SAW ta'alamul ilma kana lapan ta'alamul ilma, ta'alamu kudu ngaji aranjeun kabeh al ilma kana ilmu, wa amalu sareng kudu ngamalkeun anjeun bihi kana eta ilmu. Nah, kata Rasulullah, belajarlah ilmu dan amalkanlah ilmu. Waqala sareng ngadau Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alamu kana lapan ta'alamu kudu ngaji anjeun al ilma kana ilmu, wa kunu sareng kudu bukti anjeun min ahlihi eta tetep di ahlina ilmu. Kata Rasulullah, belajarlah ilmu dan jadilah ahli ilmu gitu kan. Nah kemudian waqala sareng ngadau Kanjeng Rasulullah SAW yuzanu yaumal qiyamah kana lapan yuzanu bakal ditimbang gitu yaumal qiyamati di poe kiamah naon midadul ulama'i pirang-pirang tintana ulama, wadamus syuhada'i sarang getihna pirang-pirang syuhada gitu. Nah kata Rasulullah nanti di hari kiamat akan ditimbang gitu kan tintanya ulama dan darahnya syuhada. Nah disamakan gitu kan tintanya ulama itu dengan darahnya syuhada, dengan darahnya orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Wa qala sareng ngadau Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ubida kana lapat ma ubida henteu diibadahan saha Allahu Gusti Allah bisyain ku hiji perkara gitu abdola anu leuwih unggul min fikhin tinimang ngarti fidini dina masalah agama gitu. Wala faqihun jeung yakin ari hiji jalma faqih wahidun anu sahiji asyaddu eta teh leuwih ngabangetkeun ala syaitani ka setan min alfi abidin tinimang 1000 jalma anu tukang ibadah. Nah kata Rasulullah Allah tidak disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada belajar agama gitu. Fikhin fiddin gitu kan. Nah, satu orang ahli fikih gitu kan. Itu lebih berat, lebih memberatkan kepada setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah gitu kan. Nah, kemudian waqala sareng ngadau Kanjeng Rasulullah SAW yashfa'u kana lapan yashfa'u bakal bisa nyapaatan yaumal kiamat ing di poe kiamat salasun 3 golongan al anbiya nyata pirang-pirang nabi, summa ulama utuluy pirang-pirang ulama, summa syuhada utuluy pirang-pirang anu maut syahid gitu. Baru ya sareng direwayatkeun naon anak ulama yang saya sunah pirang-pirang ulama yaumal kiamat ing di poe kiamah alamana biro eta tetep dina pirang-pirang minbar min nurin tina cahaya. Nah Rasulullah bersabda terdapat 3 orang nanti di hari kiamat yang dapat memberi syafaat, yaitu para nabi, kemudian para ulama, lalu para pejuang syahid gitu, para orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah diriwayatkan gitu kan dalam sebuah riwayat bahwa para ulama itu nanti di hari kiamat akan berada di atas mimbar yang terbuat atau yang mimbar-mimbar dari cahaya gitu.